اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah nu hese ge ieu hate ulah kali jeung dunya sebab dunya mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunya geus atur geus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajat dibere naon atuh tah kumaha Allah geus eta mah urusanna Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji boh tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus torekat bang udah dia mah bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngematak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud mah anggeus jeung hasud bakajeun kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan ancluk mah hese bae ujung-ujung nasu uzon baik ujung-ujungna hasud baik lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku bah kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna nu hasud teh can nyaho jalan ibadah ka Gusti Allah aya anu standar biasa we ibadah standar we datang ka koit segitu we jadi bagus terek nempo karena usul luhur martabat batur nyana segitu ge geus alhamdulillah standar we mencara mobil eta mah mobil pan sakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah naek ngan sakadar hayang doang aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyao coba-cobalah aing kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang ngan nongton bola bebeja mah kata tangga naudu aing keur penting tuh hes boh nurutan kiai oh aing tuh hes wiridan tah lain dulu ngagulkeun sanggeus coba-coba terus ibadah teu kuat turun aya nu langsung naik urang bae kenele jelema teh begitu ndeu ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara terus di Mekah na ge rajin balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid teh nyahoeun mundur kan berarti tuh beda jeung endeu ka Mekah mantes di Mekah jauh kamari ieu mah pohara jasa ibadahna masyaallah lain lalagaan nya ngaji nya teh nya ibadah deudeuhnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti atawa barang mawat pamajikan anak ya Allah ajukan colah nya teh aduh kana balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu waduh masyaallah
dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus bau taneuh itu biasa bae main rayuan deh eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu aduh itu macam variasi hirup rayuan mah tapi emang beda eta ku rayuan mah baju jadi nyeripit bae samping rapih bae embung bae make nu kusut-kusut eta ngaranna hasil rayuan gombal pas gitu ieu carita ibadah ka Gusti Allah nu geus tarap-tarap bertoriokoh pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertorikoh mulai memfokuskan eta teh lamun lulus wusul lamun geus usul eta mah geus sangat fokus geus usul ka Allah mah geus teu selempang lantaran ibadah geus lain zahir ibadah teh batin dina arti ibadah batin teh ya nya nama boroker salat di luar salat ge salat maknana kadeleuna hees padahal mah salat dibandingkan jeung nu salat di masjid ribuan rakaat datang ka dadas tarang eleh PKS mah bandingkan jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek eta luhuran keneh nu kerek teu kardian ngan ku jelema nyasi nu salat di masjid jeung nu kerek luhuran nu kerek tuh kan teu nyaeun nya nama sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah jadi hees aja bimakna salat bimakna zikir ari ieu mah nu salat bae kapan inget da ka karung salat mah salat pan inget da teh bangsa ka motor inget ka jabatan inget ka sawah inget ka macem-macem eta deres teh inget ka nu geus kitu inget ka itil aduh Gusti Allah barang bau kaingetkeun ka salat. Mesti pang blon-blon. Blonnya teh tah mangis. Blon tah mangis. Mun hayang nyaho jelema blon eta. Ye, ikir ka Allah, ieu mah inget ka dinya. Aduh, masyaallah. Dah. Al-maqbudatum an maratibir rijal. Anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu. Beda jeung turun biasa, trek eta mah wajar. Ieu mah nyorosot. Ngagesleu bru ka handap. Eta aya 3 pangkatna. Anu nyorosot tina pangkat rijal 3. Rijal mah jelema anu geus canggih, nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal. Subhanul yaum rijalul god. Rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal. Jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah, wali, rijal ngaranna. Jelema jago ilmu nahuna rijal nahu. Jelema jago ilmu fikihna rijal fikih. Jelema jago politikna rijal politik. Jelema nu jago jasa ilmu perekonomina rijal ekonomi. Jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali. Nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3. Nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfiku sebab pagawean. Pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah. Rijal makan fokus. Urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Sebab iman teh lain disungut tapi karasa. Urang malamun ditanya saha pangeran Allah, Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetan. Anu ngarizkian urang saha Allah bisaan. Naon ayatna? Weuh, loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah. Pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian. Ha geus. Ketika urang ngariung teu meunang berkat marah. Eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu. Dirantai eta mah jelema. Berarti kan nyana teh encan boga keyakinan
ya tambah jelema handap lagi handapna deui jadi belah ditun handap 2 kilo lah ti handap jadi handap jasa tama lamun urang dagang setelah dagang rugi haju urang kitu nalangsa ku karugianana encan boga tauhid temen ukos gitu emang nunguntukeun jeung nurugikeun nyana lain Allah emang bagianana poe eta sakitu bae kuduna mah begitu dagang rugi alhamdulillahirabbil alamin beres iya ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum iya zan untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae panas jeung tiris akur bae la khaufun alaihim walahum sebabnya anak kerja Allah nah nu tadina bertoriko nu mantak si salah bertoriko ngasupkeun torekat na kieu ngomongna sia geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat engke ka dituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah jadi hubungan torekat jeung rezeki nah ieu kudu dibabuk ka kiaina mantak loba nu nyalakeun kita seseorang anu naon kitu ngaijazah-ijazahkeun torekat tukang tempe ijazah tukang tahu ijazah pejabat ijazah haju kitu ijazahna ngomong-ngomong dina muridna euy urang dagang lamun geus norekat sok maju karena dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah urang lamun norekat mah ieu jabatan ke naik salah hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat sia lamun deuk norekat geus kuat ancan jitu insyaallah lain kuat tanaga ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah aya dina syariat mah ilmu politik ilmu perdagangan perekonomian dan lain sebagainya silakan tapi ketika urang norekat teu meunang lepas tidak urusan kaduniaan hiji we Allah talam lain masalah kuat lu tanaga anak kuat teh lain masalah kuat eta henteu je ieu mah guru torekat tadi boloon jasa ngasupkeun torekat atuh ya sianya lamun torekat mangke geura nyawa ge sebararagus atuh naon hubunganna zikir jeung sawah kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah fokuskeun ka Gusti Allah tinggalkeun dunia baik politik ekonomi budaya geus pokona mah eta mah sampah kabeh ge hiji we Allah kuat teh sia lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah kuari geus bisa mantep jasa kan lamun fokus mah mantep naon mantep cara kareta mah terus bae anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana eta ngaranna norekat ari mah ieu lain norekat teh mampir heula di warung pojok ngopi di warung pojok mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna jadi teu fokus takos kitu jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia tanaga mah tuh zikir sapeuting 2 peuting 3 peuting atuh nu sehat mah kuat jasa sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia ieu teh dek ditinggalkeun dunia urangna di dunia keneh kan lazim bahwa urang di dunia butuh dunia biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia wah cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil boga motor soekeun sungut sia ku aing sia ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rezeki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya we bohong teu kiai si norekat teh boga mobil Lexus ji sia mah hasudnya hasud paja cenah temen norekat boga Innova ti dituna norekat boga Innova sia mah emang hasud dengki sia mah udang-udang doang gede
lain kita tahu urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud Bapa mere Allah ngebariat atuh ambalayah loba nu kumaha sanajan urang ngamaksudnya dagang teh politik teh susah mah susah bae je bae nu hese ge ieu hate ulah patali jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajengna dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusan Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus torekat da urusan dia mah masa bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngumadak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud mah anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan anclub mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah je ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud ka dituna nu hasud teh can nyaho jalan moal aya wali jeung wali hasud moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh nya nama geus urusan jeung dunia mah nya nama apeng-apengan ke urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana kos kitu bae eueuh tawa dunia tawa sapira dunia atuh dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang nu bako mah hanya Allah urang kuari mah nu fana menempuh nu bako nu fana menempuh nu fana mah mah wajar kula jenengan alhamdulillah kiai gua barang ngadengekeun surahan kiai ajo warung kula dijual lah geus mung patali jeung dunia oh bagus ya ajo kuari kumaha meuli deui kula warung anyar siapa tolol jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia eta mangarana ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang jadi itu mah kurang laku nah nganu laku atuh leuwih jero eta mah adanya surahan kiai kula ngeunaheun jasa ajo mobil jual lah ku kula ajo kuari kumaha tuh meuli deui teu mah pindah ti dunia ka dunia neangan nu leuwih ngeunah beuki parah eta mah gosi na ieu mah kudun bisa babil harpi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean kumaha emang wa huwa mayyabudullah ala harfin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin au tamin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa wa huwa al abdusu Z bangun kuari manya kelantas bebek lah geus dik ka Allah keun bae kuari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai yang naon maksudna cenah gari maca sholawat mangke dagangna dibere maju jadi dunia engkena loba sorangan eta maca sholawat mah jahanam maca sholawat cek ahli thariqah mah jahanam urang lamun dina syariat mah masalah urang di makom syariat baca Quran maca ayat kursi maca sholawat maksudnya yang dunia emang makomna di dinya sabodo tah mah emang diragukeun ari syariat maka surgana ge diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia tah ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus berthariqah kuari maca sholawatna hayang maju usaha kuari maca Qur'anna hayang maju usaha malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiah cekna
surat Waqiah coba kiai cenah goleh neki jazakeun maksudna naon supaya lah babari dunia ye cak nyana tah eta padahal mah teu kudu make surat Waqiah surat tanah sertifikat langsung sugih apa nah ieu bagus sebab pagaweannya nanunya limpang teu fokus aya harapan-harapan tentang dunia aya harapan tentang akhirat ala dosu ieu mah geus henteu sia aya zikir bae emang hayang naon teu hayang naon aing mah sugan hayang maju warung henteu sugan usaha henteu sugan sia urusan-urusan deui dunia mah hina kamogos kitu eueuh di hati aing cuil urusan dunia maksudnya sia zikir bae kunaon aing mah geus hayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorgaan can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang salah kene ibadah hayang ka sorga salah gede urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah kuduna di makomna makom toriko supi jadi urang lamun pengajian ye urangna ngajina sepinah jeung masyarakat biasa kene dulur ari hayang ka sorga masing daek ibadah geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga masalah ngajina ge sapina bag-bagana ge lah sapira wudu salat dan lain-lain lah sapinana emang syariat geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajang ji Allah urang kudu ibadah ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka dideketkeun sorga jadi masyarakat mah kos kitu tah lamun cek urang ge dolor ibadah mah ulah hayang dunia ulah hayang akhirat hiji bae Allah cek masyarakat urang eureum yu ngajina yu asana cek cenah teu kaharti urang mah ieu pancen tita ka sorga tita dipenta pancen ulah hayang-hayang acan atuh siana nyampekeun salah di ai kiai syariat bae artina nyurahna lamun keur syariat bae aju mun nyurahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun andai kata kiai Golkar nyare katakeun torekat asana nonggeng jelema kabeh kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah podo sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena nonggeng kabeh itu tutah dengekeun ku sia moal didengekeun kiai Golkar mah gajen ku kumaha ge 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya bisa ngadengekeun sote kiai da nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana coba pengalaman nyana urang mah pinu ku dunia cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia tina dunia kurang didengekeun oh kos gitu coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia buku eta aju morosotkeun sempak bae nonggeng sia kunaon nonggeng entah ngadengekeun bujur lain ceuli aing kitu pasti ki Golkar ki partai ki organisasi mal bisa kajen ku kumaha ge moal didengekeun geus teu ngeunaheun pan itu rekat mah ditah ninggalkeun dunia sing hade ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere teh sa loba omong si Akbar Tanjung jadi kiai eta mah kadijana tuh lain teu maksud ieu mah ngan nyana mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi bodoh kipu doli aya ceramah pohara jasa giliran bae tadi ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy teu beres aji pendek ka pendopongan sakali salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300 terus yang mal ka ditu deui ngamuk nya teh ka ditu deui datang ka kuari kunaon emang atuh teu diondang ongko aduh ya Allah jadi geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia hina ulah hayang harapan akhirat kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah dek di nerakakeun dek di kasorgakeun nyanggakeun ka nu bogana urang mah dek ngawauhan nu bogana sakitu bae ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungnya ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti abdi nu Gusti abdi mah jang geus deukeut pan ka Gusti cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae di ka nerakakeun pan Gusti teu panas ieu neraka jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa iya naon
teangan babaturan sia coba ayo teangan kapanggih Haji Pendi geus leteng Haji ieu gede dia emang kunaon untuk kunaon ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu aduh jagana ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah kunaon lah geus tulungan bae tulungan lain heula kunaon ieu kunaon lah geus maklum ya karim Masya Allah jadi geus lain urusan hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga geus naon teu fokus ngaranna toriko ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu sorga wai dunia geus eueun nu aya sorga sorga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkeun ku ari akhirat nu dimaksud Allah maksud mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu eueuh duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih keneh hayang keneh nurani ngaranna hayang keneh ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kana ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ke Allah jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung itulah urang mah dipaksakeun ge Assalamualaikum ya aulia Allah sugan aya nu ngajawab balikan deui urang Assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin nu ngajawab kali deui Assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin ieu abdi teu make Maulana soalna di tukang korek Hasanuddin bojong ilu aduh siga deh ulah salah nyebut makom-makomna eta teh darajatna kudu dibawa urang lamun zarah ka caringin Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus dituna bae lamun urang zarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang dituna kos lamun urang teu make Buyut ya Syekh Mansur hayang kege ieu abdi saja Mansur S atau Salome atau mah gadutuna tuh aju di tafsiran bae ku Habib Rojak teu beres Habib Rojak ge eta kudu dibawa Maulana Hasanuddin Banten Syekh Buyut itu Mansur Syekh Agung Asnawi caringin ieu mah keur carita nu apik mentek nyambungnya nama aya urang mah teu can nyambung teu bebas bae seuh masalah tuh masalah sebab kurang dek zarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam dirinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam datang ke pasar Serang didinya hiji deui salam deui berangkat terus datang ke pintu Banten salam deui datang ke Kesultanan salam ka Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu mah tuh entak ente lamun datang ka dinya ka Cikande Assalamualaikum cak tukang ojek teh budak edan beureun ya salam ka aing ya Allah cuma kami micen rokok pan urang dinya bleng kunaon eta rokok dipicen aya nu ngageugeuh di dieu waduh jurig cuma lain kawali ka jurig nah eta lah ya almarhum cerita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ka Syekh Maulana Hasanuddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali di dinya kemudian di itu pasar Serang Rau kan mantak sing ade mantak Haji Pendi mah mun ka pasar Rau kabungbulengan meuli samping terus bae kunyana dibeli dibayar henteu pintu hek awal ka urang Banten eta salam terakhir salam ka Syekh Maulana Hasanuddin carita nu nyaho sakarer itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deui salamna
imah yang kadenge pan ku jamaah nu di tukang kurang salam mula aya unsur tadi curhat teh aya unsur teh hayang kalem tah kos kitu teh assalamualaikum beureun heula di dieu mapatahan bukunya nage teu nyaho eta biasana kos kitu hayang kalem bae urang mah nanaon ge hayang kanyahoan teu kudu hayang kanyahoan tah urusan roh jeung roh urusan roh jeung roh nyambung mantak datang ka dinya dibagjakeun ku manehanana jadi nyampe mantak kadeleunanya na bangun ngopi bae ngarokok orang keur ngobrol zohirna mah ngopi ngarokok mengasingkan diri ke pindahnya na ngopi deui ngarokok deui horengnya nama keur ngobrol mantak sing ade besi ke haji pengen di kos gitu mendingan diseret bae lah geus ya Allah ya yeah. Jadi kuari mah tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusanana kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu bol naon karang-karana zikir ieu bisa ngemat bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana bisa ngemat jadi hadir zikir kena 100.000 kurang dibaca sepenting la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boga maksud ngemat pencak langsung datang set ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah haju masang bae wong seong lawan aing Gus ya ayo siap bow tenang nya eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahanam nama bentukna mah zikir-zikir kene urusanana dunia tah mah segala teterak ditembak segala ngemat segala nanaon dan lain sebagainya tah mah zikir sampah nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang atau akhirat yang surga sarua bae iyalah huwa al abdusu in utia amila mun dibere nya nama terus bae ngamal bae sia rajin amat zikirna sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande cikaret segala macam-macam eta pan kos kari itu teh beres tah wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu teu ngamal sia keur mah sok zikir bae pan ku ari tilok hadir mah tah percis percis asal ngawirit pelet siap ya bijin amat ngamal ini roh itu ada atau ya karasan apan ku aing si anu ku yang dipelet si anu ku yang dipelet bareng menang 1 tahun pan ku sia eta wiridan tilok dipake tilok diwirid lah ku karasana ku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere in utia amila wa ilam wa ila lamun teu dibere lam yo lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teu ngawirid waqiah aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waqiah tuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ye baturna teh ye si Jabrig brig sia eta teu ngawirid depan sia saguru aing mah tapi karasana eureunna aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun torikoh mah lain urusan kos kitu Allah hiji fokus tu mantak deh mantak kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat bab lawang surga dibuka brus fokus di dunia nage begitu dibuka lawang surga ahli syariat makan di dunia nage tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup bahkan heesnya nundutan begitu lawang ditutup kudu wabruk kakara udang heuy naon eta weh lawang sorga nutup teu kaburu asup sorga tak diragukeun ahli syariat asup ka sorgana was kitu teh dongengna eta teh nah nyana nanya weh ieu kunaon ditutup deh atuh dititah cek malaikat Ridwan geus apan kami can are rasup oh bagian meureun cek malaikat Ridwan deh enteng we teh Ridwan deui malaikat Ridwan entengnya sa geus lah sia macana di dunia di urusan warung malulu segala jabatan segala naon geus bagian meureunnanan tuh ngan nyanapan ka sorga henteu ka neraka henteu
aya di pelataran surga bae paham. Nah, eta engke wali-wali Allah datang kadinya. Saya kena raon di geus kuru amat. Dahareun teu nginum henteu aing di dieu. Ieu balen aja pendi. Ieu mah. Aduh, geus tinggal tulang taleng doang. Ganderes kulantarannya sok mamaca. Nah, jadi kabawa ketuan saya begitu ge seribuan tahun. Mamaca lapan hayang berkat melulu cenah mah. Asal tadi berkatan marah. Nyahuan kan tuan saya, emang wasok nya nyebut-nyebut aing ye. Ngan eta maksudna nya salah. Asal berkat leutik we ngomongkeun. Emang aing teh nyaho cak tuan saya teh kos kitu. Mentek ieu ya kos kieu ye, datang ka kuru di hareupeun sorga. Deket ka sorga tapi kuru, ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah budak. Nah, ieu cerita mah karikatur ahli sufi kos kitu. Tapi teu nyalah. Nah, al-abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun. Lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kait mah ana tentrem masakana anteng sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng. Wa idza asabatu musibatun di mana-mana nyana wiridan teu hasil wa huwa fiqdanu dzalikal gharad baru dimaksud in qala bala waji eureunnan ibadahna wa raja'anu bidati saidin teu babalik ka Allah geus sabodo sia sok maca selawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah. Iyalah khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia jeung rugi akhirat. Naon dunia rugina? Falifikdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud duniana teu kapanggih. Rugi di dunia keneh teu kapanggih. Wa mal akhirat pada dina tazawil lantaran akhirat rugi. Naon mantak rugi? Lantaran henteu maksud jana jang ka akhirat. Ya tadi nage dunia. Nu mantak zalika rugi iyalah wal khusranul mubin, rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi. Fokuskeun kuari mah ibadah ka Allah, ulah hayang dunia ulah hayang akhirat. Fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mancing duaan nu hiji Yahudi, nu hiji mukmin. Yahudi mancing menang deui. Asal mancing si duaan tuh menang. Sing salabin menang. Asal sing salabin teu menang. Kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak menang henteu ya subeun deui kadinya terus diciduan deh tuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajuri kadinyakeun deui itu mah geus bin salabin menang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca sholawat can menang hiji-hiji acan balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah nyana mukmin teu menang hiji-hiji acan parai doang hiji tuh parai dipiceun ku jasa pira parai anak loba pemajikan aya menang parai hiji piceun guys naon tar rahasiana begitu ditanyakeun si mukmin mah maca sholawatna henteu hayang meunang ieu nya nama ibadah zahirna doang kadeuleuna mancing hayang dunia hateuna mah teu hayangan ka aing doang cek Allah melalui maca sholawat maknya sholawat ndek diojol ku lele rugi amat cek Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada sholawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina ka makos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nya sebabnya nana ka aing ku aing dibere tuh kan hakikat teh makos kitu nu mantek ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah cerik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca sholawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana ja upana mah eta keneh ya udah akan dek dimenangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya sholawat ojol jeung lele maknya sholawat ojol jeung boncel ulah nya mah geus disadiakeun widadari maningan widadari apa maningan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari aduh nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip ti keramean dek ibadah hakikat dek maca sholawat ka Allah bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakikituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nya mah ngan sakikituna di akhirat bisa dikeun neraka
Oh kos gitu orang menyaho ka hakikatna orang bakal mual ngaluhurkeun Yahudi mual ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masya Allah bari mulayan orang daripada orang turun tina martabat rijal mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat urang mah nu teu boga pagawean babari coba Haji Podoli nek berangkat ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh henteu mah teu nanaon nya ge atuh Haji Pendi undang coba mamaca ge undang coba mamaca mulaian nyana ge keluar ke hareup kalau karena Allah cek nyana geus lah moal hayang nanaon terus moal murai balik ke salaman di deuleun dibukan teu geura eta naon bagasi tadi dibukan teu jangan teu sial amatnya emang karena Allah kumaha gitu jadi berarti mamaca sakitu luar biasa make kinanti, make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak ya nihil jasa tabakos itu moal cenah lah kuari mah jatuh maca atuh kuari mah nomor kedua babakudun bil idhofah wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walau tarakal majruhu wa ila jarahim muhlikin lan lamun ninggal sapa kang den tatuan ila jajarhin ing narekahi tatu muhlikin kang ngarusak Pamata maka mati ya majruh wajabal kisasu maka wajib apa kisas walau alqahu fi ma'in lan lamun ibakeun ya si wong hu ing sakhos fi ma'in ing dalem banyu la yu'adu mugrikon kang oranana den itung-itung ya ma'in ingkang ngerem kamun basitin kaya kang narima tenang pamakasam maka meneng yasa khosbihi ing dalem ma'in muntajian harekang turun miring hatta halaka malah mati ya sakhos pahadarun maka iku kang kasia-sia aw mugrikin latawa banyu kang ngerem la yakhlusu minhu kang ora salamet ya sakhos minhu saking mugrik illa bisibahati nanging kalawan ngojai failam ya sunhat maka lamun ora bisa ya sakhos ing sibah au kana maktupan atawana ya sakhos te maktupan iku kang den zaminan atawa iku kang lumpuh famadun maka iku maha wa in mana min haridun lan lamun nyegah min saking sibaha haridun kang teganyar karihin kaya angin wa maujin lan ombak ngeundan geus pernah ngaji mah jadi ngeunaheun baca kitab teh teu pernah mondok mah sarua we jeung daleukeun bongan sia teu marondok baheulana wa maujin lan ombak pasibu amdin maka iku sibih amdin arane wa in amkanatu lan lamun ngongangkeun ya sibahu ing sakhos mentek santri mah hiburanana teh maca kitab
budak sekolahan mah hiburanana teh neulean majalah nu kelek nang kadeuleu anu susuna geleledet ya santri teh teu pusing-pusing muka kitab abeh tambah pusing Daroga maka ninggal ya sakosa ing si bahafala diata fil azhari maka orang diat iku wajib ing dalam mungguh kaul azhar au finarin atawa ing dalam geni yumkinul khalasu minat kang kongang apa salamat minas saking nar pamakasa fiha maka menang ya sakhos fiha ing dalam nar Fafidiyati al-qawlani maka ikut tetap ing dalam diat utawi kaul roro wala kisos fi surataini lan ora kisos iku wajib ing dalam surah kang kaping 2 binari wa binari wajhun dan ikut tetap ing dalam geni utawi wajah kang urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo Martaib bin Wariyah nomor kadua kanggo Madhari bin Saolan Rawa Bolang gadilumah kanggo Mislan bin Saitum Said bin Sartiyah Sakim bin Sartiyah Sartiyah binti Asrin Asma binti Ajari Rusmi kawidaran terakhir ieu mah toko mashab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Suhi Polonco maot kamari dinten Jumat. Kedua Habib Musin Tangerang minantu daripada Habib Husein. Mudah-mudahan nu tadi kurang disebutkeun amina dilegakeun di kuburanana dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana tur dicaangkeun di kuburanana tempatkeun dina rahmat Allah diberi naimul qabri bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Urang masih keneh ngabahas tentang masalah jurhi atau wajrah, tentang penganiayaan sampai ke pembunuhan anak. Tilu macem kamari ngabunuh teh nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun. Nomor kedua khotoun kasalahan. Nomor katilu sibhu amdin sarupa jeung ngahaja.
sepanjang cerita nana tentang pembunuhan ayeuna urang nyaritakeun kelanjutan anak lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar bohewel tak nanyengkleh tuluy dibawa ka imah hamuriring eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat ieu bakal liwat pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel, bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut. Jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maut. Nah ieu Ki Umar sebagai pangnu ngabohewelanana. Apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di jojo. Jojo teh naon jojo? Di jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana de bengkak gede eta teh apan ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut dilempengkeun peredaran darahna diluruskeun atawa dibawa ka dokter melalui medis ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang jojo Ki Umar lantarannya nama make menyem-menyem teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua ini aduh di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang teu kudu dilawan tapi nu jelas memang pohara Syekh Abdul Qadir ajalan nuku urang erek dihawalan ieu
nyana teh ngarasa capek mun lempang, ngarasa capek mun ibadah. Padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi. Ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep ka bina-bina. Teu kunyana teh teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae. Cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun. Coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat. Anak urang mah resepkeunana main cimplong, resepkeun jasa anak urang mah mun nonton TV, resepkeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat. Atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan. Masya Allah paling leutik jin miing. Beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa. Cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada. Sebab eta mah lain seorang nabi, seorang wali. Bangsa Muhammadiyah, Persis, bangsa PKS ngajebian nu kacarita kitu. Antak mun nyana ngajebian ka kula, dijebian deui ku aing atuh. Mun jebi deui, lamun dalil deui. Mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana. Gitu ta eta. Bahasa Melayu jebi naon coba ayo. Pokona Sunda mah kaya bahasa. Kamu mau dibawa ke rawa kidang. Waduh. Iya masalah soal jojo, soal bohewel. Nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu. Nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu. Eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih. Mun abdi ka leuweung leumpang teh capek, mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek. Nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun. Emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur. Atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang mah di luhur. Coba urang naek ka Gunung Karang. Dua balik bae ujian. Atuh pan Kangjeng Nabi mah nggal poe 3 poe sakali, ke saminggu sakali, terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek. Atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek plek tuturkeun ku urang. Coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu kageu nganggang teng tek itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ye Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukbi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Bentak Tuan Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukbi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Abdul Qadir nganggang lempang. Jangan Tuan Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi. Eta diuk teh diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk. Teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu. Datang diuk teh. Ieu mah uduk 2 piring. Kopi, rokok. Modalna ngaji teh gede. Bebeja ka pamajikan aing ngomong ngaji teh gede modal.
tapi datang ke jero majelis na Masya Allah sakumahaya cucukan tak bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah teu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang pujianana manjur tak kuduna kos kitu ilmu mata kadenge tak manjur guys teu kudu direkam-rekam dina HP wah ku ari deui teh saurang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atunya wae gitu eta babacaan kos kitu jeung loba-loba deh tah ieu keur carita ngajotos ngajotos mah bere we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i di Imam Syafi'i emang kumaha kitu Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh man teu kudu berhadapan delekeun ku urang delekeun bae geus delekeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ka Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusanahan pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naekna teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pamere atut mau datang bae pokona mah wah ieu mobil nu urang meuli cash bae murni Avanza mah datang sangkilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah masyaallah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kuncina kudu ditanyakeun ka Tuan Abdul Qadir
dir eta jam sabaraha kodir mana sih ayeuna tak tidak babacaan model kos kitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa bae emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya nama dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya begitu bola ku jana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui ku nya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu mah aduh lamun kena suku rarengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku doh coba ge tejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus katae-kana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel tetet aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tak eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon ngaranna ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama mah lagi cekurang tembak seri cekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun diteangan deui ku nyana eta teh Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasupkeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasupkeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh jeung di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae seret di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep orang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun kurang teh karasana ka dada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting aju kresek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek enak asana ieu juri sakira ieu asa ulah lumpat yuk anu banyak pamimpin kos kitu atau teu ngomong deui berebat teh heula atuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit kuari kos kararitun mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas
ku Golkar dilaaskeunana teh. Bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh. Golkar aya salian Golkar suara bae termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeh malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridana mah gampang mah di buku ge loba tapi tapana nu hese ge anti terhadap dunia, anti terhadap pamere menta maksudna anti menta ulah menta eta nu berat. Daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atau bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maot Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paham Ki Umar teh masya Allah. Walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon Pamakasafi muntajian kamun basitin Pamakasafi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong ejeng Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kebeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang teh sadengkul doang caingna sadengkul doang jeung empangna ge lah teu pati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong cekel balangkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang gitu kadengeun pandi cai mah hudang sia tetep bae teu kadeng menang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge jana mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai-caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutajian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwih hatta alaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh tak kumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tamah teu aya kisos henteu ka Ki Umar diat ge henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tamah Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tamah Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid ieu mah katitih katutu
Hartina kumaha tata dina barang didele dinas kanan kantong nanti aya surat barang didele suratna dihandap nanti ya oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah. Kita saling doakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Waduh, sekian kasihmu Sarwiti Cikupa. Berarti ya kisah ente berarti putus cinta pusingnya nanti ya. Emang tadi nage merenannya nanti ada apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ya. Geus kitu bae ayo prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai. Ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah. Dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta. Ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab lawan cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tah mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput Wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede atawa di ditu di pintu air rusuk itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot jadi balangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay na teh dua masalah mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin ngojay mah ngojay tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede atau teu bisa ngojay ieu kumaha tah lamun kos kitu Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojay bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojay na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya umat balas pati kisos Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit
leungeunna di talian, sukuna di talian, dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojay hese lantaran dibaringkus paeh ki Zaid teh kisos ki Umar. Insyaallah awas jaminan atawa ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojayna lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero teh di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh tah perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona jago jasa ya teh ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang di hararese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewat ke dia dicekel balangkeun ka Cisadane paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojay teu bisa sanajan dibalangkeun teu bisa ngojay kisos dibalangkeun bisa ngojay ngan dibaringkus kisos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kalawet sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojay lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdit berarti ieu termasuk kana sibhu amdit diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi neangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab.